saga diri pikeun majuna raja ngagunakeun kekuatan jeung kemampuan anu sapinuhna. Ngerasa sentar ningali perubahan jirim anu dilawan. Samemeh majuna raja nang boleh harita nyarita heula ka Mbah Balaganjur. Aing ayeuna bakal majuna rajang Balaganjur. Sanajan maneh luhur jeung gede kawas buta. Keur aing mah moal seuneun anjir. Tada sia buta. Hiya. Jurelat kalayang nang boleh ngajelat terus ngalayang badana mumbul ka luhur. Ngagunakeun ilmu panginting badan nang boleh da puguh digunakeun sapinuhna. Kematak aneh mun nang boleh bisa ngalayang semet dada lawan. Smokyuk sapasang leungeun nang boleh ngarah kana dada lawan, tapi Mbah Balaganjur anu leungeunna jadi opat jeung pada nyekelan senjata harita sapasang leungeun anu kaharep nyekelan pedang jeung trisula harita dipake ngapendung sapasang leungeun nang bule. Saukyuk datang panarjang nang bule sakyuk pedang jeung trisula ngarah kana sapasang leungeunna. Kapaksa nang bule narik panarajangna dina kayan masih ngalayang harita nang bule ngacuralitkeun badana ka tukang. Tapi Mbah Balaganjur nuturkeun badan lawan maju dua lengkah. Kajadian saterusna waktu badan nang boleh ngalayang turun ka handapeun. Tajongan suku katu Mbah Balaganjur ngahantam kana dada lawan ngajadikeun kaya nang boleh lir anu dibantingkeun ku kakuatan rosa. Curalit, keblik, saukyuk dasar kabenangan anjir. Aingna nang boleh ngageronahan ka nyeri jengkang kalayang kebut nang boleh rubuh ngabebengkang maring lemah. Tapi daya tahan badan nang boleh memang hebat balaya. Harita nang boleh gancang ngorejat hudang terus cengkat nangtung. Mbah Balaganjur nyarita di barung jeung seuri geteran solana samu anu neuneun ataba naon ceuk ieu teh sabudereun eta patempatan daga baya seber oge hatena ngadenge sona Mbah Balaganjur dina waktu harita. Si laing boga daya tahan badan anu hebat oge nang bule. Kabelangan ku cajongan dewek geus rubuh tapi masih kene bisa cengkat nangtung. Kumaha si laing masih kene rek neruskeun tarung nang bule? Atawa mending aku kana kaunggulan dewek. Saterusna eta musika teh dibikeun ka dewek. Kangaranan geus non teh bongkotan mah memang ya tereh pikun anu matak maneh kalakah nya capek kawas kitu anjir. Ieu mah ieu ceuk aing ge mun hayang ngarebut mustika kudu mampu modaran heula aing sete tukang bajigur. Mun maneh teu mampu modaran aing mah beungeus mun tong hayang ngarebut mustika sagarupa anu matak otakna tong dipinahkeun kana bujur sia Balaganjur si tukang nyuman bujur. Jadi si laing tetep rek neruskeun tarung nang boleh. Heeh aing masuk samodarna aja nya aing mah anjir. Yuduh sanajan akibatna si laing bakal ajal binasa ku leungeun dewek teu naon aing mah Balaganjur. Si laing sakuduna bisa ngukur kana kemampuan diri jeung kakuatan nu dilawan sia. Dina tangtungan ge si laing dengan saukur semet bitis dewek nang bule. Si laing memang boga tekad anu kuat. Wani ngorbankeun nyawa demi ngajaga mustika tir tata lagawarna.
bakatku hayang nulunganu jadi bapaknya nya satunya kalau jadi bapak sate koplok anu mata cek aing ge maneh pangawakan geus teu beda ti buta terus kokot ge jadi opat belegug jeung goblok kacida mun maneh tepikeun ka teu mampu modaran gue sia si balagayur sanajan aing saukur semet bitis maneh tapi maneh moal bisa gampang gitu wae modaran nu jadi lawan sok we cobaan mun begug mah maneh narajang ka aing anjir si laing memang budak lalaki anu mahiwal dewe kakareg ayeuna ieu manggihan budak lalaki kawas maneh nang bule dewek bakal upaya sakuat tanaga pikeun nyumponan kahayang si laing aing tetep bakal ngadu jiwa dina mangsana nganggeuskeun tarung anu lumangsung siap ieu mah ieu meungeus tong babacot wae si laing sok maju narajang sabalaganyun si belakok kujubar ceblek we buktikeun sekakuatan jeung kemampuan maneh teh mun heueuh bakal mampu modalan aing ulah saukur osora wungkul anu ngageleger anjir aing mah molek non teh kasih maku sora maneh anjir data rumah lain ku sora sia atau bujur dewek bakal dibuktikeun yang bule heueuh sap dewek ayeuna lu bakal maju narajang rasakeun sia kurang ajar heya sebrut Mbah Balaganjur maju narajang lantaran kaya nang bule saukur semet bitisna dina ngalakukeun pakarangna Mbah Balaganjur leuwih ngutamakeun kana sepakan jeung tajonganana di mana nang bule ngacuelat nyingkahan panajang lawan Mbah Balaganjur bakal ngagunakeun deui sapasang leungeunna jeung senjatana suku Mbah Balaganjur pilih genti ngalakukeun tajongan jeung sepakan nang bule ngacuelat nyingkahan badan lawan bari ngalayang ka luhur rek ngasupkeun panarajangna kana beuteung lawan Mbah Balaganjur teu sempat nyingkahan panarajang balasan anu jadi lawan sapasang leungeunang bule ngahantem kana kekemplong kenca ka lawan jorelat kalayang sat yuk tekekekelas Balaganjur kalahkan yang serikeun Balalajang si laing teh kalasan neon-neon nang bule kekuatan panarajangna kurang hebat euy dewek percaya si laing kangaranan incuna sirawing cangtu boga kekuatan simpenan mangrupa kekuatan panarajang anu bakal mampu nembus kana kekuatan anu ngalapis sakujur badan dewek memang bener aing boga kekuatan simpenan anjir anu acan digunakeun ku aing Syah Balaganjur mun ku aing digunakeun maneh pasina oge bakal kawalahan sia kadituna minta ampun ka aing begeus mun ngabahas kemampuan aing sabelakok geudeuk ngejebut hasok maneh maju dina rajang aing masih kene sanggup nuliskeun kalung anjir dewek tangtu bakal narajang deui nang bule sakumaha hebatna kekuatan jeung kemampuan si laing moal mampu nimbangan kekuatan ilmu anu digunakeun ku dewek rasakeun sia hayya kajeng sabrut Mbah Balaganjur maju dina rajang saperti tadi diwae panarajangna leuwih ngutamakeun tajongan jeung sepakan tapi nang bule anu ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna harita jirimna jadi lingas teu beda ti kalangkang we
Panarajang terkena karena sasaran sedang genang bule geus aya di tukangan badan lawan sameme mah bala ganjur ngabalikeun badanna ka tukang harita nang bule luncat ngalayang badanna mumbul ka luhur saterusna sapasang leungeunang bule ngahantem kana tonggong lawan gajlang set hiup jebrok tek 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 nang bule ngagajeng di ka tukang sedengkeun mbah bala ganjur ngabalikeun badanna ka tukang bari nyarita di barunjeung seuri. Kakuatan panarajang si laing masih keneh lemah jagure. Masih keneh cetek euy. Sabab dewek tetep dekalasan neon-neon si laing geus 2 kali narajang ka dewek. Alah, kaget nang bule, sanggeusna dibankeun panarajang kana anggota badan dewek, kayan dewek tetep kesakara-kara nang bule euy. Ngajadikeun si laing bakal bingung dengan cara pikeun ngarubuhkeun anu jelawan. Nang bule mancuh dina tangtunganana bari ngatureng hapa napasna kesang mimiti renung dina tarang jeung masahan beheungna geus 2 kali nibankeun panarajangna dina kakuatan anu sapinuhna tapi pareng keuna kana sasaran kalakah lampul sarta taya pangaruh naon-naon pikeun nuju lawan tapi nang bule da puguh menang meseuh kutil urang guru kakuatan daya tahan badana anu mindeng ngeueum di sumur Jalatunda anu caina ngakolak ngajadikeun nang bule boga rasa percaya diri anu kuat teu nyerah kana kaayaan anu keur disinghareupan anu memang berat mbah bala ganjur ngagunakeun kakuatan ilmu gaib andalanana nu disebut ilmu Jaya Wikrana cacakan mun lain nang bule anu jelawana geus bisa dipastikeun ku sageparakan ge geus ajal binasa da puguh kakuatan ilmu digunakeun ku mbah bala ganjur susah ngimbanganana pikeun nang bule cacakan mun nang bule boga atawa bisa ngagunakeun kakuatan puncakna mah tangtu bakal mampu ngungkulan kekuatan ilmu lawan. Tapi keluarna kekuatan puncak dirina bakal keluar secara alami mangsa muncak amarah nang bule. Sedengkeun mbah bala ganjur da puguh ahli ilmu kagaiban bisa nyahoeun kana rahasia kekuatan puncak anu aya dina nang bule. Anu matak mbah bala ganjur ngajaga sikep jeung caritana teu mangaruhan kana kaayaan bule tepikeun ka jadi muncak amarahna. Nang bule mustirkeun perhatianna kana jilawan bae terus carita. Daya tahan badan maneh memang hebat oge bala ganjur. Tapi aing masih keneh sanggup keneh geuleuh saneruskeun. Sabab aing memang masih keneh buncelik jeung bisa keneh nangtung jeung aya napasan keneh di sabala ganjur. Si laing memang boga rasa percaya diri anu kuat nang bule. Dewek jadi percaya si laing incuna si lawing. Tapi kekuatan jeung kemampuan si laing moal mampu nimbangan kekuatan ilmu dewek dulu. Anu matak anu mawi silah botak katinggal silang capit. Aina geragunakeun ku si laing kekuatan panarajang anu panghebatna. Anu bakal mampu ngungkulan kekuatan dewek sareng bule. Geura buktikeun ayeuna eta kekuatan panarajang si laing anu paling hebat. Anu bakal mampu nembus kekuatan ilmu Jaya Wikrama nang bule. Heueuh ku aing lah bakal digunakeun kekuatan panarajang anu paling hebat sia bala ganjur. Tapi maneh entong kadung nya, entong kadung maneh. Mun maneh bisa direbuhkeun ku aing bala ganjur.
rawe atuh sate awak siga buta jangkung calujug badak si madada tapi ku aing elek nya entong punung coba we buktikeun eta kakuatan Panerajang nu paling hebat nang bule anu bakal mampu ngarubuhkeun dewek teh sok ayeuna ku aing bakal dibuktikeun ari keukeuh Mas di dinya geus teu sabar tah dah ye hayya jurelat kalayang nang bule mumbul kaluhur katukangan badan lawan saterusnya nang bule diuk ngajegang dina tak-taken cakatu lawan harita katingali sapasang dampaleungeun nang bule ngahantem kana celiken cakatu Mbah Balaganjur sok sebrok das bangkil Mbah Balaganjur badan ngabangkil sedang nang bule ngagajleng ka tukang bari terus mancukeun di tangtunganana juralit geleg-geleg nang bule kageten diwe sabab kekuatan Panerajangna anu keuna kana sasaran teh taya pangaruh naon-naon pikeun anu dilawan Mbah Balaganjur ngabangkeun badana bari nyarita di barengan jeung seuli Panerajang silaing anu paling hebat deh geuningan dikalasa naon-naon ku dewek mah ayeuna bagian dewek anu bakal ngagunakeun kakuatan anu paling hebat anu bakal mampu ngungkulan silaing nang bule hasok ngagunakeun eta kakuatan teh isin tuh ku ajengan toha ku Haji Kojaji jeung Mantri Nyon aing ceblek we sok goblok sok aing hayang ngarasakeun eta kakuatan mun heueuh bakal mampu ngarubuhkeun aing srog Mbah Balaganjur museukeun kakuatan batina bari ngarapal mantra saterusna katingali bibirna calangap ngabekah ngaluarkeun jaring anu teu katingali ku panon lahir nandakeun Mbah Balaganjur ngagunakeun kakuatan ilmu jaring pangrungkup raga eta jaring anu teu katingali ku panon lahir teh halita ngarungkup tangtungan badanna nang bule ngajadikeun nang bule teu bisa gerak calangap rungkup jaring pangrungkup raga ngarungkup tangtungan badan anak bule ningali kaya nu dilawan geus teu bisa gerak deui Mbah Balaganjur humbar kasuka hatena netep ka nang bule bari terus nyarita iya silaing ayeuna geus teu bisa gerak deui nang bule mun silaing rumasya boga kamampuan hasok gera bebaskeun diri silaing tina kakuatan jaring pangrungkup raga anu geus ngaborogos sakujur badan silaing nang bule coba ayeuna rek kumaha ketak silaing sangkan bisa ngabebaskeun diri teh nang bule anu tinggal beheung anu euleug-eulegegan teh harita masih kena bisa nyarita kakuatan ilmu maneh memang hebat Balaganjur ayeuna hasok geura podaran aing ngalah mustika bisa dicokot ku maneh ku dewek ayeuna silaing bakal dirubuhkeun sia nang bule geura rasakeun ku silaing kakuatan Panerajang jalak jauh dewek sok sia dek minta tulung ka saha sia goblok dek minta tulung ka Kang Iat moal ditulungan anjir atawa dek minta tulung ka Dora-Dori anu ngadongengkeun anak moal sia goblok harita Mbah Balaganjur ngagerakeun dua pasang leungeun
ngadadap opat senjata anu aya dina cekelan opat leungeunna lalengitan. Kajadian saterusna Mbah Balaganjur ngagerakeun sapasang leungeunna anu hareup pikeun ngagunakeun panalajang jarak jauhna. Kakuatan palajang Mbah Balaganjur haitan nemeragana tangkungan badan Nang Bule ngajadikeun Nang Bule lir anu dibantingkeun ku kakuatan anu rosa. Kakuatan panarajang jarak jauh Mbah Balaganjur nemerag kana badan Nang Bule. Anjir, aing rubuh. Nang Bule ngagerunahan kan jadi bari ngacengkang rubuh ka bebengkang teingat di bumi alam sapadahar hita